Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda, jejer carita kasarung kamangsa kalarung. Ayeuna bagian anu ka-7 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masuk bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kasarung bagean anu ka-7na. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagean heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung-dung, tes. Para mitra kaum dangu sadayana, harita sakedapan mah andika mencrong kana panto jati anu ngecedig hareupeunana. Saterusna andika ngalengkah leumpang ngadeukeutan eta panto jati. Kalayan dibarung kurasa kapanasaran, andika harita rek nyoban muka eta panto. Tapi niatna teu kebat kusabab kaburu manten aya angin ngakelebug cukup kuat ngadorong ka dirina. Kelebug wus soloyong. Harita andika kadorong nepi ka 2 lengkah ka tukang. Kalawan dina detik eta keneh cileugedeg. Kiwari di hareupeunana ngabadega makhluk siga manusia. Tapi aya beda saeutik. Sabab eta makhluk dina sirahna aya 2 tandukan. Sedangkan panona anu badag molotot katinggali pikasieun. Sakujur badan eta makhluk pinuh ku bulu. Papakeana ukur cawat wungkul anu dijieun tina kulit orai. Eta makhluk tuluy nyengir waktu nenjo andika mundur sabara lengkah teh. Kayaanana beuki tambah ginggiapeun pikeun andika. Sabab otak si eta makhluk katempona di saluareun bebatokna. Ya Gusti, dunya naon ieu sabenerna? Kunaon aing bisa kasasar kalangsuk kasarung ka alam nu kieu? Gerendeng andika saking kukurayunana. Sajeroning keur kitu eta makhluk ngalengkah ngadeuketan ka andika. Gegak, gegak. Eta makhluk ngagegak.
atuh puguh gancang Andika taki-taki pikeun ngajaga kemungkinan anu teu hade. Tapi danget harita mah panjang ka Andika misleuk nyalahan. Kulantaran eta makhluk teh kalah dongkok bari pok ngomong. Manusia Wilujeng Zumbi dipanto gaib sabak kakangkang. Kami ngaturkeun nuhun sebab ku ayeuna pitulung anjeun kami masih teu hirup manusia. Sakisanak sabenerna bangsa naon Andika? Kunaon make nganuhunkeun sagala ka kaula? Sabab kula mah teu rumasa nulungan Andika. Tanya Andika semua heran. Kula bangsa jin panunggu ieu pangto. Ngaran kaula Kaligono. Ulah sok api-api. Kebentar di pangersa teges numpas para gerombolan bedog setan anu dipimpin ku Kidamiri. Bisi salira hayang nyaho. Lamun teu kaburu manten eta gerombolan katumpes, nyawa kami baris binasa ku eta gerombolan bedog setan pangersa. Oh, jadi gitunya. Tapi nah bener, panto gaib ieu mangrupakeun panto asup ka puncur Gunung Barata. Leres pisan ieu pantona anu bisa nyorang ka puncur Gunung Barata pangersa. Bener-bener hese dipercaya ku akal sehat. Nah aya naon sabenerna di puncur Gunung Barata. Nepi ka para gerombolan si bedog setan ngabinasakeun batur jeung ngincer Andika kisana. Ampura Raden, simkuring mual bisa jadi degen Rusiana. Andika tambah penasaran tapi teu maksa. Akhirna pok nyarita deui. Kaligono, lamun kula minta idin, narek diidinan pikeun asup kana eta panto. Ieu kaula supaya tereh nepi ka puncur Gunung Barata. Diidinan moal kira-kirana. Mangga teh teuing pangersa. Panto ieu kabuka kangge pangersa pisan. Sabab bangsa kami geus kautangan budi ku salira. Tembal Kaligono bari marentahkeun ka eta panto gaib sangkan muka sorangan. Panto gaib muka ilahi muka. No atuh ari kulutrak bray. Panto gaib deh muka. Sapada harita Andika meni celeumeut nalika gerbang dunia gaib eta kabuka. Di hareupeunana ngapentang padang sapana hejo endah pisan kadeuleuna. Di kajauhan katenjo wangunan siga kastil ngajajar meni rapi. Mangga gera lebet Raden, gera lebet. Cek Kaligono nita asup ka Andika. Sanggeus dititah kitu mah teu talangke deui. Andika gancang ngalengka asup ka dunya gaib eta. Andika tuluy nanya kumacara nepi ka puncak Gunung Barata. Kela Kaligono, coba tunjukkeun ka kaula kumacarana sangkan kula bisa gancang nepi ka puncur Gunung Barata. Tapi lamun kudu jujur, kula rada heran ku ngaran anjeun. Dumeh ngaran anjeun kawas urang Pakaleran. Buah-buah anjeun teh jin turunan di daerah Pakaleran. Sanes di Pakaleran Raden. Panginten Pak Pawetanan. Cek eta jin. Tapi sanes atuh Den. Kula mah sanes di Pawetanan. Kaula asli bangsa jin urang dia.
gampil den pamihoyong tereh dugi ka puncrut Gunung Baratama. Pangersa Raden kantun meremkeun kadua soca. Tangke upaminggang sesengit malati gancang bentakeun deui dua soca salira Raden. Oh, hade atuh ari kitu mah. Kula ayeuna arek meremkeun panon supaya tereh nepi ka puncrut gunung. Kusabab waktu kula teh cukup loba lamun kudu lila-lila deui malu mampa. Satuluina Andika laju reup meremkeun kadua panonna. Kalayan ukur sakiceuk. Salangseng Andika ngambeus seungit malati. Didinya kene Andika gancang nyah beunta deui. Maka sacara aneh dirina geus aya di hiji tegalan anu luhur tur lega pisan. Edas. Dunya ieu bener-bener aneh pinuh ku rusia. Aing teu nyangka bakal ngalaman kalangsu kahirupan kawas kieu. Jigana ieu puncuk Gunung Barata. Tapi nah eueuh nanaon salenti pamandangan anu endah teh. Gerenang Andika bari nejo kaendahan pamandangan eta tempat. Sabot keur kitu lapat-lapat kadenge sora manuk gagak meningeak. Beuki lila sora gagak teh kawas beuki ngadeuketan. Bener pisan. Nalika Andika tanggah ka luhur tina balik mega mucunghun manuk gagak keur ngapung ngubeng-ngubeng. Sanggeus sabaraha kali puteran manuk gagak tuluy nyirorot turun saterusna entrep dina dahan kai teu jauh ti tempatna Andika nangtung. Sorot panon beureum eta gagak semu ngempur mencrong seukeut ka Andika sedengkeun jangjangna dikibas-kibaskeun. Ai lamun ti salah mah ieu manuk gagak teh waktu aing keur aya di handapeun jungkrang teh ya. Narek aya naon deui ieu manuk gagak. Tapi jigana keur mere isyarat ka aing eta gagak teh. Cek gerantas Andika bari tetep merhatikeun gurak-gerik eta manuk gagak. Menang sabaraha kali manuk gagak ngibas-ngibaskeun jangjangna bari gegeleberan sakapeung pamatukna macokan dahan kai. Atuh Andika gancang surti kana isyarat eta gagak. Makana mana tuluy nyamperkeun bari pok ngomong. Gagak, kula ngarti kana maksud anjeun. Sok geura tuduhkeun kudu ka mana kula lumampa ayeuna. Manuk gagak siga nu ngarti kana bahasa manusia. Kulantaran sanggeus Andika ngomong kitu, tuluy geleber eta gagak teh ngageleber hiber tepati luhur. Siga ngahajak keur nungtun jalan ka Andika. Sementara Andika laju nuturkeun. Gancangna carita sanajan tuturubun nembus rambatna rungkun nerobos hiumna leuweung geledegan. Akhirna Andika anjog ka hiji tempat kalereun puncrut Gunung Barata. Dina palebah palataran eta gunung cukup lega. Didinya ngajugrug wangunan tempat pamujaan. Kayaan eta wangunan katembong teu kaurus. Kaciri tina dingding batuna anu sabagian geus rarubuh pating solengkrah. Komo panto gapurana mah kayaanna geus bobo dimangsa kurinyu. Andika harita ningkatkeun kawaspadaanana. Najan patempatanna sepi, tapi justru eta kadang-kadang mangrupakeun totonden bahaya ti alam. Panyangkana teu nyalahan nalika Andika ngatayap kana palebah gapura. Nah atuh ari ujug-ujug tilu barang warna emas pating saleber narajang blesat. Andika gentak nyingcet sat kalayang. Andika ngalayang. Sementara pedang naga hejo harita langsung dipesat dipake ngababad tilu jarum emas anu nyamber hiuk terang-terang.
Sapada harita tilu jarum anu rupana tombak pondok warna emas pating puruluk rag-rag sanggeus disabat ku pedang naga hejo. Kurang ajar nasah ilaing gancang gerak keluar lamun heueuh sinatria ulah ngabongohan keluar cek Andika bari ningkatkeun kawaspadaanana. Teu pati lila brak patung anu ngacungkiring anu ngapit sisi lawang gerbang pamujaan teh dumadakan runtuh. Barang jeung kitu dua kalangkang beremu cungul bari nyabetkeun pedangna wudu becas. Dangat harita najan Andika teu pati nepi ka tatu tapi bajuna beunang katurih ku tungtung pedang eta kalangkang saking ku cepetna panarajang. Saiat aduh kurang ajar cek Andika bari ngayakeun serangan walesan hiut pedang naga hejo nyeleber siga nu boga nyawa sorangan. Seranganana estu di luar perkiraan becas ukur ku sajurus nu kalintang hebatna. Dua kalangkang berem mental nubruk dinding batu anu geus rapuh nepi ka ngapurulu rungkat burolo brak kudu brag. Eta dua kalangkang humaragung tapi kuniang gancang harudang deui. Sae laing duaan ha sentak Andika bari nunjuk ku pedang naga hejona. Kami duaan mangrupakeun dua pedang berem ti nagri Maja deuleu cek salah saurang di antarana. Andika ngerungkeun tarangna sabab teu nyaho di mana ayana nagri Maja. Nagri Maja di mana nagri Maja teh kula teu nyaho jeung naon tujuan kisanak duaan nepi ka di tempat ieu laju nyerang ka kaula. Piraku teu nyaho nagri Maja. Ilaing mah kuper geuning budak ngora. Kami duaan teh keur neangan kitab jurus silat anu paling langka cek beja ayana di tempat ieu deuleu. Berarti ieu meureun tujuan aing diutus ka ieu puncur Gunung Barata teh pikeun neangan kitab silat gerendang Andika. Dua kalangkang berem harita silih pencrong nalika nyangka ka Andika aya nu disumputkeun. Nah ilaing nyaho kana eta kitab pusaka. Kula teu nyaho nanaon. Kula ukur kabeneran keur liwat ka ieu tempat. Ulah ngawadul sia. Aing teu percaya lamun sia teu nyaho deuleu. Nya geus atuh ari teu percaya mah ulah sok maksa. Temal Andika bari rek ngaleos indit. Nganahan jakal niatna teu kebat. Lantaran dua kalangkang berem laju narajang hudut kalayang. Harita duanana ngaralayang dibarung ku nyabatkeun pedangna ti sisi kenca jeung katuhu hus plos. Panarajang ganas dua kalangkang ukur nyamos ngahancat tempat kosong. Sebab Andika kalintang lincahna nalika nyingkahan dua sabetan pedang musuh. Jeleng. Andika ngagajleng sametak-tak musuhna bari najongkeun sukuna wut jabron dangeak. Dua kalangkang berem ngadang heak sabatu tajongan Andika nanggal pisan ngahanca gadon. Dasar jadol sia cokor kekeogeun najong irung aing sajurig ya. Kitu kukulutusna eta dua kalangkang berem bari ringkat nyabetkeun deui pedangna wudut. Harita pedang ngaheumbat ngarah kana pigelangan suku Andika wutrang. Tapi gancang Andika nakiskeun pedang naga hejona prang tilu pakarang bentrok nepi ka ngaburinya nimbulkeun kembangseuna. Juralit Andika juralitan di luhureun dua musuhna. Sedangkan pedang naga hejona dibabadkeun deui ngabentuk setengah puteran wudut ceras.
Dua kalangkang berem ngecerit waktu tak-takna benang kasabat ku pedang naga hejo Andika. Dina pada eta dua kalangkang berem nyaksian kumaha hebatna jurus-jurus anu dikaluarkeun ku Andika. Pikeun dua kalangkang berem mahena karak nenjo jurus-jurus langka kawas gitu. Sanajan pikeun mahena duaan lain kakarak ngajago di dunia kajawaraan. Tapi ari yang harapan jurus langka kitu mah teu burung mahena kateter. Dangat harita panarajang Andika bener-bener teu kabendung deui ku dua musuhna. Wudu cemrodeg ade. Duana ngoceak deui nalika gempuran Andika ngahanca beungeut eta dua kalangkang berem. Awakna tuluy celeng-celeng, bluk-bluk. Ngaracleng ninggang patung anu geus ambruk teh. Brak kudu brak. Sapada harita dua kalangkang berem tuluy nalambruk teu hudang deui. Sanggeus mastikeun dua musuhna teu walakaya, Andika harita luak liuk neangan manuk gagak anu tadi nungtun jalan ka dirina. Pasret ana breh teh. Nyatana manuk gagak geus entrep dina luhureun batu pasagi opat tepat handapeun suku patung Dewa Batara. Atuh gura-giru Andika nyamperkeun bari mariksa eta batu. Tapi sanggeus sabaraha lila Andika ngotek tak can manggihan tanda-tanda nyurigakeun. Satuluyna Andika ngareret ka manuk gagak bari pok nyarita. Gagak, aya naon sabenerna di batu teh Gak? Tanya Andika seolah-olah keur nanya ka manusia we. Si Gagak jiga nu ngarti kana bahasa Andika. Satuluyna macokan batu pasagi eta. Harita Andika surti kana bahasa isyarat anu ditepikeun ku manuk gagak. Makana mahena tuluy neken eta batu pasagi kalawan dina itungan anu pasti. Kalawan make tanaga nu sacukupna dina itungan anu katujuh, Andika ngarasa dina handapeun sukuna aya nu ngageleter tarik. Bareng jeung kitu kadenge sadaya sora anu ngageser. Atuh Andika kencang rek luncat tapi telat. Sabab ubin anu ditincakna ujug-ujug ngageser muka. Bruak ada. Andika setengah ngagorowok saking ku kagetna. Nalika awakna ngalayang ragrag asup kana liang anu digeserkeun ku batu ti tincakanana. Bro. Andika murag kana hiji rohangan anu poek bari karasa tiis. Leungeuna satekah pola. Ngaragamang nyoba-nyoba ngarampak kana sisi rohangan demi neangan pamuntangan. Tapi usahana teu ngabuahkeun hasil sabab rohangan eta kacida poekna. Menang sawatara waktu mah Andika siga anu kasasar ka dunya anu can kungsi dipikawanoh samemehna. Dina kayan keur upuy apai kitu sakolepat manuk gagak anu panonna beureum datang deui mawa saeutik harepan. Gaya bag eta manuk mawa seuneu leutik tina dahan garing anu hurum. Dangat harita keneh rohangan teh mimiti katempo jelas. Eta rohangan kawas siji lorong anu nyambung ka tempat sejen. Tembokna tina batu ditempelan ku sababaraha lantera anu geus parareum. Andika tuluy nyokos salah sahiji lantera saterusna dihurungkeun ku seuneu tina dahan anu dibawa ku manuk gagak tadi. Sanggeus caang Andika mimiti leumpang mapai-mapai nyusur rohangan eta lorong. Teu lila lengkahna rageureun sabab rohangan teh buntu dina rohangan batu anu cukup lega jeung gede. Andika mundur sabaraha lengkah beri waspada demi ngajaga kemungkinan anu teu dipiharep. Bener pisan panyangkana teu nyalahan
anu dipikahariwangna kajadian tina pada eta ujug-ujug khusus 5 anak panah pating belesat narajang gancang naker ke arah dirina celeng tap 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 tap. Andika rikat leluncatan mapai sisi tembok ka sisi tembok sejen demi nyingkahan panarajang 5 anak panah anu pating belesur. Dibarung ku nebaskeun pedang naga hejona harita Andika jujurelatan plas. Sapada harita ukur ku sabaraha kali gerakan lincah 5 anak panah teh tuluy muruluk dina kayaan sarapat kasabat ku pedang naga hejona. Jeleng. Andika napakeun di sukuna dina ubin batu nu aya di eta rohangan. Panonna neuteub seukeut kana tembok nu aya di hareupeunana. Sedengkeun congo pedang naga hejona diketrokeun kana ubin guha. Ngahaja teu pati tarik sabab Andika hariwang sok bisi aya deui pitapak kawas tadi. Dina pada eta kadenge sada aya sora anu ngageser datangna ti bae hareup. Teu lila kleser bray. Tembok di hareupeun Andika ngageser ka kenca. Maka dangat harita keneh parasat. Saberkas cahaya langsung nyorot nalika tembok nu jadi pantorusiah kabuka. Dina waktu eta Andika nenjo hiji pamandangan luar biasa. Di hareupeunna kiwari ngajenggleng hiji wangunan anu bentukna jiga candi kayana agreng sigrong pisan. Ya Allah Gusti nu Agung, abdi sabenerna teu ngarti kana dunia ieu di mana sabenerna aing aya atuh ieu. Cek Andika bari gogodeg. Kalayan teu loba catur deui, Andika tuluy lempang ngaliwatan 7 anak tangga nu aya di hareupeunana. Sanggeus nepi ka rohangan utama anu pinuh ku rajegna tihang tina batu pahatan. Mata Andika neuteub kana hiji rohangan leutik anu ngabentuk wangunan segitiga. Matana semu disipitkeun. Sabab didinya katenjo aya saurang jalma keur diuk sila, sirahna botak, papakeana kawas biksu. Keur kitu ngong. Eta biksu teh cumarita, sorana haliwungan minuhan rohangan candi. Tetela sanggeus kula ngadaguan cukup lila. Akhirna hidup nepi oge ka tempat ieu. Bagea wilujeng sumping di candi Bratasena. Yap, gerak ka dieu. Ulah mangmang, ulah asa-asa. Sabab kula lain musuh ka dieu. Cek eta jalma anu jiga biksu. Samantara Andika laju nyamperkeun, najan rada saeutik kaget. Ngahaturkeun salam hormat, biksu. Hatur nuhun, parantos ngantosan abdi. Hapunten, upami lalampahan abdi rada lami. Eta biksu mesem bari ngangkat dampaleungeunna. So, gradiuk Andika, gradiuk. Wanohkeun, ngaran kula Ranu Wicaksana. Salila ratusan tahun kula nunungguan hidup di ieu tempat. So, geura calik. Barang ngadenge kitu gebeg Andika kaget. Dina hatena ngagerentes. Ratusan tahun beambe. Nah ieu biksu teh umurna sabaraha tahun atuh. Asa heran jaba nyahueun di kana ngaran aing. Ya Allah. Nepi ka kieuna aing dipaparina takdir ka dunya saperti kieu Gusti nu Agung. Biksu Ranu cumarita deui siga surti kana eusi hate Andika. Hidup Andika ulah heran, ulah ngeluh. Hirup teu salawasna saluyuk jeung kahayang. Sing inget sanajan cek urang cantang tuhade
tapi pikeun Gusti bisa jadi eta jalan kaadean pikeun ciptaanana. Andika unggut. Laras biksu, sigana Gusti keur nguji kasabaran abdi. Nya sing sadra pasrah. Sebab eta pisan hakikat kahirupan teh. Gusti mual mere hal anu percuma. Andika tungkul bari tumanya. Ieu entos saneulanya. Kening tosan. Waktosna tos seep biksu. Eueuh. Waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng ATE official. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.